Kisah Kangjeng Nabi Syuaib alaihi salam diangkat jadi rasul titah ngajak ka umat di Madian ulah ibadah ka patung ka batu ka kayu tapi ibadah teh ka Allah alladzi khalaqas samawati wal. Setiap rasul diberi mujizat ku Gusti Allah. Di antara mujizat anu didatangkeun diberikan ku Gusti Allah melalui malaikat Jibril alaihi salam ka Kangjeng Nabi Syuaib ialah tongkat tuturunan ti Kangjeng Nabi Adam alaihi salam. Mulai gerak Kangjeng Nabi Syuaib tanpa pamrih dakwah terus-terusan teu beurang teu peuting salila bentak. Berbagai kalangan ku Kangjeng Nabi Syuaib terus diajak. Ternyata ajakan Kangjeng Nabi Syuaib tidak ditolerir oleh kaum Madian, kaum Aikah. Hiji-hijina rasul nu diangkat di dua kaum ialah Kangjeng Nabi Syuaib. Allah ngutus ka Kangjeng Nabi Syuaib ala kaumain, dua kaum, hiji kaum Madian, dua kaum Aikah, dua nana di negeri Yordania. Setelah diselidiki rawi nu nyaritakeun tentang dua kaum, horenganan satu zaman. Cerita Madian Aikah teh, cerita Aikah Madian teh, hanya beda pertempatan hungkul sazaman harita. Jadi lamun nyaritakeun dua kaum sabenerna mah sazaman harita-harita keneh, hanya beda daerahna. Madian ieu Aikah belah ditu. Terus-terusan Kangjeng Nabi Syuaib teh dakwah, Masya Allah, nu ngamimitian iman orang yang terhina, terfakir, termiskin. Tiluan mulai iman, tidinya tina tiluan ngajak dulur-dulurna, mulai rada loba. Alhamdulillah, ayalah perwakilan-perwakilan. Ketika Kangjeng Nabi Syuaib nyaba ka daerah anu geus aya di ditu nu nyampakeun. Dakwah ka daerah belah kidul aya di ditu nu geus iman. Nyaba deui dakwah ke belah wetan, alhamdulillah aya di Aikah kitu keneh, di Madian kitu keneh. Walaupun minoritas tetapi aya teukeun Kangjeng Nabi Syuaib dakwah teh lantaran aya sambutan. Dengan ayana sambutan masyarakat terhadap dakwah Kangjeng Nabi Syuaib anu kuari kebakaran jenggot adalah malaun. Pembesar penggede di negara Yordan. Saat eta nu jadi presidena, nu jadi rajana adalah Kalamanun ngarana. Sebab hiji Abujud, dua Hawazun, tilu Hatayun, opat Sa'fasun, Kalamanun, Sarkosun. Nah ieu raja-raja di negara Yordan harita nu keur ngajabat harita jadi raja Kalamanun. Urang menceritakeun tentang eta tadi eta teh dijadikeun ku ari di ilmu falak. Abajadun, Hawazun, Hatayun, Kalamanun, Sa'fasun, Khorasatun, Dozogun, Sakhodun, Dozogun. Eta teh Abajadun, alif ba ta sa, abajadun alif ba jim dal. Jadi hiji dua tilu opat. Hatoyun, Hawazun adalah Hawazun ha 5, waw genep, zai 7. Hatoyun haletik tah ha 7 8, to 9, ya 10. Geus bisa sakitu ge geus bisa urang dudukunan tah.
Halaman nun kap 20 lam 30 mim 40 nun 50. Tuh kan. Sa'apasun sin 60 fa 70 ain 8 terus. Qoro satun qaf kitu qaf 100 ro 200 qoro sa 300 terus itu. Saqadun dozogun. Eta di ilmu palak urang mun endek utang hitung teh kudu apal eta heula. Nalar eta heula urang abajadun nawazun atayun kalam hawazun atayun kalam manun sabasun atuh moal bisa ngitung urang ka dituna ke kapan ngijin ha sabaraha deui angel atuh geus kitu mah aja urang lamun nyaho kana usna ustea artina mah sumberna tina hiji-hijina bulan aya April abhamtun April hamal to 9 Mai sarhun Mai April Mei sar hun 8 April Mei Jun Yun Jan Hun Yun Yuni Jan Jantun berarti to 9 tinggal kemarin dipraktekkan we sia sangaran Zena hitung kurang zai sabaraha nun sabaraha ba sabaraha dipakai kain ku sa dedi jadi dukun dia ganti ku hari ulah pakai sorban pakai cetok wari hatu bebari sebenarnya dukun mata banyak pas gitu bandingan ku hari ulah ilmu eta bae ilmu naon cenah kiai hitungan Jawa kira mata kudu bisa orang kos gitu teh anak caraka data sawala anakna cilaka bapana ka bawa-bawa anak hiji ca dua ra tilu ka opat anak caraka da 5 sa genep wa tuh itu kasih itu babari itu hitung ku ari tak sangaran sia anu tak hitung tungtungna sabaraha tuh saya can lurahnya keluarna jalan dapur ulah kalawang kudu ka jandela mun eueuh jandela nyieun heula sia riweuh keluarna jam sabaraha jam 3 apruk-aprukan kaleuweung ayo sia kudu make serba hideung masyaallah jadi jawara ngadadak eta hitungan gos gitu dukun atuh ngaranna ge aduh eplek eleh hanas kukurubusan hanas eleh beja kadukun apa nih eleh kena batu salah ngalengka aturan kencah heula kos ka WC sia mah katuh heula aja asa ka masjid lain deui mah itu kan curi bisa bae dukun blow on embung disalahkeun nya na iyalah Kangjeng Nabi Syuaib alaihi salam terus-terusan dakwah sambutan masyarakat kecil alhamdulillah aya unggal daerah kuari nu jadi kebakaran jenggot kalamanun raja idinya raja ngumpulkan penggawa-penggawana ulah cicingan daria aing geus ngaredang ngadengin daria cicing bae emang aing teu ngadenge kan aing boga celi aing boga mata celi aing celi sia aduh dari acara ricing bae ayo orang musyawarah rabat akbar mulai berangkat ka dieu kabeh wah nyieun surat undangan berbagai tokoh masyarakat diundang ke kerajaan ka keraton tunduk kana waktu ninggang kana mangsa nu utama dina waktu nu geus ditentukeun ku raja kalaman ternyata raja memberikan ultimatum selesai musyawarah sampaikan kepada Syuaib bahwa raja teu ngeunah cicing tetentrem hirup di keraton selama aya nu dakwah ngarobah-robah urusan peribadahan ngarobah-robah urusan perpolitikan
ngarobah urusan perekonomian, terusik bejakeun hati raja, maka tidak ada lain kecuali dua pilihan. Qalal mala'ul ladzina istakbaru min qaumi lanukhrijannaka ya Syu'aib walladzina amanu ma'ak min qaryatina aw la ta'udunna fi millatina. Dua pilihan terhadap Syu'aib. Ije lanukhrijannaka ya Syu'aib walladzina amanu ma'ak, keluar di negara ieu beserta pengikut, tidak boleh ada di Madian. Terserah dekam mana bamurna, bawa pengikut-pengikutnya keluar, ulah aya di negara ieu. Hiji. Kedua, mun nyana hayang cicing di dia, la ta'udunna fi millatina, balik deui ka agama urang. Lamun bahasa la ta'udunna fi millatina berarti Kangjeng Nabi Syuaib baheulana kafir. Lain. Kok ieu bisa bahasa la ta'udunna atawa balik deui nyana kabehan? Ieu khususna ka kaumna Kangjeng Nabi Syuaib na teu, atau dianggap Kangjeng Nabi Syuaib ku masyarakat Madian kafir sebab baheula ketika masyarakat nyembah ka patung Kangjeng Nabi Syuaib na di guha teu pernah aya reaksi nanaon, dianggap nyana akur agamana. Ternyata kuari nyana berbeda, maka dianggap nyana baheula kafir ku raja. Cak raja aula ta'udunna fi millatina, balik deui Syuaib beserta pengikutna ka agama nu kurang dianut. Dua pilihan disebarkan ke masyarakat di Madian jeung di Aikah bahwa Nabi Syuaib terancam. Dua pilihan, hiji keluar di negara Madian berserta pengikutnya, terserah deh ke mana, ke Palestina misalnya, Israel misalnya, Suriah misalnya, atau manehanana cicing dirinya tidak mengusik ulah dakwah milu aturan-aturan agamana nu dianut ku urang Madian atau Aikah. Pilihan sakitu sampaikan ke Kangjeng Nabi Syuaib, panggil Kangjeng Nabi Syuaib na, Syuaib ya, tongkat dikelek gitu. Serem Kangjeng Nabi Syuaib, gagah tenang, dipanggil nunuturkeunana hanya kaum-kaum kecil, jelema nu geus teu baroga sedal, senda cepit sebelah talina hejo sebelah berem, anu bangsa lah kancingna geus jarengkleh, jas barolong, diiring kuno kitu, arembungeun urang keraton neuli jelema kos kitu. Syuaib, ya, pilih di antara dua, cek raja. Lanukhrijannaka ya Syuaib walladzina amanu ma'ak. Saat ieu maneh angkat kaki beserta pengikut anjeun, ulah aya di negeri kami min qaryatina. Ide. Atau dua, silakan yang kedua, cicing di dieu. Cuman maneh sarua jeung kami agamana nyembahna ka patung, pilih nu beude aya nu leutik aya. Nu sedang aya kumaha maneh bae mah. Hayang beude jasa itu. Hayang sedang ieu, hayang nu leutik ieu, aya nu sok dibawa pangeran. Pilih. Kumaha Kangjeng Nabi Syuaib gentar atuh henteu. Qala awalau kunna karihin. Kangjeng Nabi Syuaib ngajawab dengan tenang. Tongkat di tangan Kangjeng Nabi Syuaib, sugan aya gentar saeutik ka raja jeung ponggawa-ponggawana, teu rieu teu geuneuk. Istuning tenang, sebab seakan-akan aya pendamping gaib Jibril, Mikail, Israfil jeung berbagai malaikat. Aslina asa babarengan jeung Gusti Allah Subhanahu wa taala.
ketika orang babarengan jeung Gusti Allah apa aya sieun teu aya sebab makhluk malaya tur walayan Pak teu bisa ngamadaratkeun jeung teu bisa ngamangpaatkeun hirup pamere Allah cicing pamere Allah gerak pamere Allah kuarikeun ngahareupan makhluk Allah nyana babarengan jeung Allah boro-boro nabi wali teu pernah gentar saya tiga-tiga acan kitulah konsep dakwah lamun geus asa bareng jeung Gusti Allah nyawa taruhana masalah sebab segala-galana ti Gusti Allah hirup nang Allah dititah ku Allah berangkat ke mana bae Allah kuari geus aya madat ti Gusti Allah diangkat sebagai rasul tanda karasulanna bere mujizat tongkat raja lain neuleukeun Kangjeng Nabi Syuaib neuleukeun tungked maksudna besi ngamuk tatungked nu mantep eta urang lamun neuleuk kiai baheula habib baheula urang sieun baheula mah kiai marake tungked habib marake tungked urang teh sieun kuari mah habib marawa HP kiai showroom HP Kipu Doli boga 5 HP-na geus puguh tukang karung mah teh geus teu kudu dicaritakeun HP teh aya nu khususon ilaruhi eta kan tungked baheula nu mantap eta Jumat teh Jumat khotib lamun make tungked urang sieun urang make tungked deui ku ari dia jadi kaduluna serem kos sudah perang mun ditanya heuy eta bidah ulah bohong sia henteu kula mah eta jang naon eta tungked dicecakal kos kitu jang nakol hulu sia indit sia serem ge daek juga sia teh daek indit sia ka ditu takol ku sia kan ngeunah na make tungked mah coba mun teu make tungked kumaha hese nakolna geus bari mah unggal khutbah tah di mimbar tungked nyeun pueda segede halu habak lamun ditanya pan ieu kuring ngadadak ya barang dongeng Kangjeng Nabi Syuaib ternyata Kangjeng Nabi Syuaib mematungkeun wae itu mah tungked ti Gusti Allah ieu ge sarua bae tangkal emang sanu bisa nyieun tangkal ti Gusti Allah ieu mah ngan melalui tukang bas ieu mah sarerem Kangjeng Nabi ge make kuari bade lalengitkeun barang loba wahabi aya ge aya tungked antepkeun teu nyekel sebab naon atuh nu khutbahna pan teu pantes nu pantes make khutbah mah nyekel tungked mah pan make jubah udeng-udeng sorbana gede nyekel tungked pan urang kuneuleuna bae ge sieun ieu mah masa khotib sih make sapari teu make kopiah dokter endos di ditu nama teteh yang keren yang hebat lah ceknya nangis ulah make kos kitu nu penting materina itu kenana ebrak ngaritakeun kabeh deui ya Allah khutbah ngaritakeun kabeh Kusum Agustus caritakeun Agustus mun aya khotib kos kitu maning dicekel huluna tungtungna ke sia kitu deui tidak ku aing we anu jadi sasaran aing ge deui aduh asa rusak khutbah maka diterjemahkeun urusan menang jeung teu menang aya dina fikih tapi manfaatna mana apakah nu diterjemahkeun ku ditambah takwa jeung henteu malah acak-acakan dicek ulama ketika manfaatna tu ulah okos urang nikah aju maca taklek eta teh lana apa mane ulah dibaca tuh aya manfaatna mah jawaya urusanna maka ditu make duit-duit keneh mun kitu mah haju eta aya mangpaatna beres gimana geus bantak ulama lamun nikahkeun geus ulah dibaca geus macanan kebe di kamar duaan nya bae lelendehan habak mal anggeus ieu nya dimaca di kamar moal paling geus sabari sajitoel ku pamajikanna geus beres okos ngurutan diurutan ku pamajikan jadi lok anggeus teh ieu gua gitu Masya Allah karim di lengit-lengit kan orang hari mah Jumat tapi coba deuleu urang di Masjid Kesultanan Banten ieu tapak-tapakna deuleu di Syekh Asnawi deuleu di Syekh Husein carita deuleu di patilasan-patilasan para wali Allah aya tungked di dinya aya jubah di dinya malah di Tangerang aya 2 masjid anu jubahna teh osok ngaberenehan ye mengalai kumaha itu baheula wali Allah mah kos kitu barang diganti kuari urang teh asa lain salat
Saudara-saudara sekalian, sidang Jumat yang berbahagia, iraha ngondangna sia. Sidang mah tuh pan kudu aya ondangan. Nya henteu. Nah geus salah bae nu aya. Geus dianggap sidang atuh ikut kitu. Ka ditu aduh asa ciletrak ieu pagawean. Nyata teh NU kababawa, NU mah utuh sebenarnya mah kababawa ku Muhammadiyah. Milu. Padahal teh Muhammadiyah nu ngayakeun lamun NU na utuh teu kudu. Lamun sebabna manfaatna aya eueuh nu diterjemahkeun kemudian aju ningkat ibadahna eueuh. Ya Allah. Jeung khutbah eta mah kan lain khutbah ceramah, tah mah khutbah gaganti salat. Salah bae sia teu sah Jumaahna. Eta mah khutbah, salat zuhur 4 rakaat, 2 rakaatkeun Jumaah, nu 2 rakaat deui khutbah. Jadi khutbah eta teh mah sambarangan. Eta teh gaganti 2 rakaat anu salat zuhur. Ku ari mah kiaina yang dibayar di khutbahna. Masya Allah di Lampung teh baheula teh kos kitu. Kuari Katalaga, Bloon, Kacikupa, Kabojong, Ondo jasa. Masa khutbah dibayar? Tete sholat. Jadi cenah pugu kiaina, maningan dirante. Itu sholat dibayar, khutbah teh sholat, masa dibayar sih? Cenah azan ge lain deui, khutbah jeung azan beda. Azan mah meunang dibayar, khutbah mah ulah. Yeay, geus cenah teh aing mah jadi muadzin mah terus ya. Ustaz adzan balik geus. Hayang duit doang burung. Masyaallah, geus ulah make pembayaran coba budayakeun di urang ikhlaskeun abeh mantep rarasaan urang ibadah. Geus aya kiai nu hayang dibayar maca khutbahna, geus ulah dipake mantak naon. Pingginaheun urang ibadah ya supaya mulus. Geus pugu urang milih pemerintah, geus pugu urang milih lurah, geus pugu milih pemimpin make sogok menyogok. Atuh khutbah ulah make sogok. Ini mah disogok, asal dibayar, daek teu dibayar, embung cenah kula mah maca khutbah di dinya kunaon teu dibayar. Eueuh sia mabur ka kuburan ka ditu. Masya Allah, ya akhir zaman benernya sedih kula baca. Ayo khutbah kudu hayang dibayar. Ya Allah, eta mah tah teh dikamanakeun. Allah karim patokannya Mekah kosuk pernah cicing di Mekah bae. Qala walau kunna karin, dengan tenang Kangjeng Nabi Syuaib ngajawab cek Kangjeng Nabi Syuaib, apakah kaulah kudu balik deui ka agama anjeun walaupun kaulah teresep. Bahasa kos kitu teh bahasa pertanyaan nu dimaksud dama inkar cek ahli bilagah mah keheulanan kudu milu deui ka agama anjeun. Cadu aing kudu milu ka agama dia. Kanjeng Nabi saya bisa bahasa baduinya. Cadu aing kudu milu ka agama maneh. Walau kulla karihin, sanajan kaulah teresep. Komo teresep kaulah ka agama maneh kudu bilu de keheulanan lantaran qad iftaraida 'alallahi kadziban. Nyata atuh kaulah jijieungan terhadap Allah bohong anu pohara atuh kaulah ngabohongkeun bade ka Gusti Allah. In udna fi millatikum, lamun kula balik deui ka agama aranjeun kabeh andai kata kaulah teh milu ka agama aranjeun kabeh badaina jana Allahu minna. Sabada Allah nyalametkeun ka kaula, dina agama eta dibere mukjizat, kita ngembangkeun agama, kita nyampaikan risalah. Ku ari kita milu ka agama anjeun, agama batil, keheulanan cek Kanjeng Nabi Syuaib. Wa ma yakunu lana an na'uda fiha. Teu pantes, teu layak. Saeutik-eutik acan kaula kudu balik deui ka agama anjeun. Kecuali Allah ngersakakeun, ayyashallahu rabbuna. Andai kata ku Gusti Allah kaulah dibalikeun an moal sama sakali eta mah andai-andai mun Allah ngabalikeun mah kula milu ka agama anjeun ngan moal ka anjeun kumaha ge. Hei raja titik moal milu ka agama anjeun titik. Beuh poha raja teh bahasa Kanjeng Nabi Syuaib dipanggil di hareupeun raja mawa tungked dituturkeun ku jelema-jelema cacah
anu teu boga kakuatan, tetapi Kangjeng Nabi Syuaib mantep jasa. Kudu milu deui jeung agama anjeun kelanhan. Terayak tepantes kaula sebagai rasul diangkat ku Gusti Allah, kita nyampaikeun risalah, kuari kudu nuturkeun ka anjeun. Nyaho aya nyaho teh heheina di ditu teh. Aduh, Masya Allah. Bisa dibayangkan ke urang di hareupeun istana dipanggil, diusir Kangjeng Nabi Syuaib beserta kaumna atau titah balik deui dengan jawaban anu jelas berbeda jeung kahayang raja. Allah karim. Tenang Kangjeng Nabi Syuaib. Diangkat jadi rasul, dibere mukjizat, tegentar saeutik-eutik aja. Gitulah rasul-rasul Allah ketika dipanggil ku raja, tenang. Kitu kene para wali-wali Allah. Urang mah boga sejarah teh Banten teh Maulana Hasanuddin Banten, Maulana Yusuf, lain lalagaan teh tarung jeung Inggris, tarung jeung Belanda, tarung jeung Perancis, tarung teh jeung Amerika. Canaya Amerika asup ka urang anu perkecil, nu gede di urang teh eta teh kitu Belanda, Inggris. Lain lalagaan perang. Masya Allah, puguh para wali-wali sanga di ditu. Jadi Cirebon, Syarif Hidayatullah, tegentar setik acan ngahareupan raja, bahkan loba raja anu tunduk asup Islam. Kunaon eta? Ku gedena hate asa bareng jeung Gusti Allah. Dakwah teh teu kadeuleuan nanaonna. Allah. Kuari mah urang mun dakwah nu kadeuleu cau Ambon koneng. Masya Allah, komo dakwahna aya di kelompok partai mah. Teu kadeuleu Allahna. Nu kadeuleu RP. Moal beres dakwah kos gitu, moal beres, dicekel ku sahabat ge moal beres. Hiji we dakwah mah nu kadeuleu Allah. Gentar, tegentar seetik-etik acan. Nu mantak cek Kangjeng Nabi Syuaib wasi'a rabbuna kulla syai'in ilma. Ngamot jembar luas Rabbuna pangeran abdi sadaya kulla syai'in kana seluruh perkara ilman ilmuna, artina menguasai mencakup ilmu Allah kana seluruh perkara. Eueuh nu teh dikayahokeun ku Gusti Allah memeh nyieun dunya, eukeur nyieun dunya, geus nyieun dunya. Eueuh nu teh dikanyahokeun ku Gusti Allah memeh urang aya kuari geus aya jeung saentasna. Eueuh nu teh dikanyahokeun ku Allah kamangpaatan terhadap diri urang, diri makhluk kabehan nu enggeus kuari jeung saentasna. Eueuh nu teh dikanyahokeun ku Gusti Allah diri urang secara pribadi kuari kamari jeung satrasna. Emang aya nu teh dikanyahokeun boro-boro urang nu dibere akal, dibere gelbu, dibere pikiran, cacak kalakai, piragageunana iraha, pipotongeunana iraha, ninggangna ka mana geus aya di ilmu Allah Subhanahu wa taala. Sieun pangletik-letikna nu ngarayap di awak urang, kakarayapan di awak urang, nu ku urang teu kadeuleu. Bisa kadeuleu kudu make mikroskop, tetapi ku Gusti Allah kanyahoan jeung kadeuleu ku Gusti. Ulah eta nu aya di awak urang, ieu poek mongkreng buta rata dunia. Aya batu di jero taneuh, di jero batu teh aya sireum kakarayapan. Allah nyahoeun urang mah teu nyaho. Wasi'a rabbuna kulla syai'in ilma, cek Kangjeng Nabi Syuaib. Di antara senu dikayahokeun hali wa halukum, tingkah kaula jeung tingkah aranjeun geus aya di ilmu Allah. Mantap. Alallahi tawakkalna ka Gusti Allah hungkul abdi basrahkeun diri. Rabbana he pangeran abdi sadaya iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Muga Gusti nyieun keputusan. Hukum tegasna Gusti nyanggakeun sadaya-daya hukuman bainana wa baina qaumina antara abdi sareng kaum abdi anu inkar terhadap keputusan-keputusan risalah, nyanggakeun sadaya-daya ka Gusti
bil haqqi dengan hak benar jujur adil wa anta khairul fatihin Gusti anu pang bagus-bagusna anu nyieun putusan nyieun hukuman. Ieu berarti kan masrahkeun diri ka Gusti Allah Kangjeng Nabi Syuaib. Cek Kangjeng Nabi Syuaib Allahu tawakkalna ka Gusti wungkul abdi masrahkeun sadaya-daya. Rabbana he pangeran abdi sadaya iftah bainana giranyeun putusan Gusti antara abdi wa baina qaumina jeung kaum abdi nu teu iman ka abdi ka Gusti bil haqqi dengan hak wa anta khairul fatihin Gusti anu pang bagus-bagusna anu nyieun putusan anu nyieun hukuman nyanggakeun sadaya-daya. Ieu doa tafwid masrahkeun sadaya-daya nyanggakeun geus aya di ilmu Gusti tingkah abdi tingkah kaum kaayaan abdi kaayaan kaum nu iman hanya seperkecil geus dikajahokeun ku Gusti nu ingkar nu mayoritas nyanggakeun sadaya-daya. Abdi diusir ku raja abdi teh titah cicing di dieu tapi milu ka manehanana agamana abdi kuari manyanggakeun Gusti geus teh kapola abdi teh ieu teh dakwah ngadakwahan umat berikut jeung penggede-penggedena ternyata koreganan penggedena terusik Gusti nyanggakeun mangga sadaya-daya sarua aja dek disiksa mah siksa bae ku Gusti ku Gusti bae. Kumaha teh cek pembesar-pembesar wa qalal mala'ul ladzina kafaru min qaumi la in ittaba'tum Syuaiba innakum idzal la khasirun. Cek para pembesar-pembesar deui pimpin ku raja kalaman harita ngadengekeun jawaban ti Kangjeng Nabi Syuaib nyana ngomong alladzina kafaru min qaumi nya eta jelema nu kalupur ti kaum Kangjeng Nabi Syuaib ngomong awas la ini tabatum Syuaiban iya lamun maneh nuturkeun Syuaib innakum idal la khasirun marane kabeh ge cilaka ujianana. Iji kacilakaan teh keuntungan dagang maneh bakalna engke moal diraih deui. Selama ieu anu maneh dagang teh nyieun kauntungan gede, takran dikurangan, timbangan dikurangan, hitungan dikurangan, ketika Syuaib dimenangkeun maneh moal bisa. La khasirun, uturkeun Syuaib cilaka man. Nomor kaduana pasti pangeran-pangeran urang kunyana dibombardir. Anu selama ieu pangeran dipuja-puja nu gede, nu sedang, nu leutik, pasti kunyana bakal dikampakan. Khasirun. Nomor katilu pasti Syuaib kajen kukumaha ge ngajakan ibadahna kanu teu kadeuleu ku urang. Teu ngeunaheun kan urang boga pangeran teu kadeuleu. Terakhir lamun maneh nuturkeun Syuaib innakum idzal la khasirun. Ku kaula bakal moal dilempangkeun ieu perpolitikan. Ku kaula moal dilempangkeun ieu perekonomian. Ku kaula bakal dipareuman ieu perbudayaan. Seuna salembang-lempangna di embargo ujianana kena kalaparan. Masya Allah ieu raja ku biadab-biadab teh. Cek omong urang mah tuturkeun ku sia Syuaib awas ku aing sia. Pertanian ulah aya tani. Perdagangan eureun dagangna. Gas pokona mah lahosirun. Antapkeun cilaka sia kajen kokoh mah ge. Di samping aing ancam ka Syuaib sia masyarakat lamun nuturkeun Kanjeng Nabi Syuaib ku aing di embargo moal kena lebal perpolitikan jeung perekonomian. Tetek. Kejemna luar biasa raja. Ternyata horenganan nu kejem kuari ge aya turunan si eta. Meureun. Raja teh kararitu bae ti baheula. Nu ngangeunahkeun ka urang. Masya Allah. Jadi dakwah Kanjeng Nabi Syuaib teh diinkaran ku kaum tanya jawab panggilan ka keraton dijawab ku Kanjeng Nabi Syuaib. Setelah dijawab anu bertolak belakang jeung keputusan raja Kanjeng Nabi Syuaib dua boga prinsip teh nomor kahiji Allahi tawakkalna pasrah sumrah ka Gusti Allah
nomor kedua nomor kahiji alallahi tawakkalna nyangakeun pasrah sadaya-daya ka Gusti Allah. Nomor kedua doa rabbana ftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihi. Urang cekalan dua sebagai kiai urang di lembur mun geus aya nanaon dua hiji tawakkalna alallahi tawakkalna pasrah ka Gusti Allah. Ulah pasrah ka bupati, ulah nyanggakeun ka gubernur, ulah nyanggakeun sadaya-daya ka menteri, ulah nyanggakeun ka presiden. Allah alallahi tawakkalna hiji. Nomor kedua doa mukhul ibadah rabbana ftah bainana Gusti nyanggakeun sadaya-daya ieu bupati abdi, ieu gubernur abdi, ieu presiden abdi di ayeuna di negara Indonesia kos kieu kaayaanana. Wasi'a rabbuna kulla syai'in ilma nyanggakeun sadaya-daya Gusti parantos uninga sateu acana jeung kuari jeung santasna. Tingkah anu bakal ngamangpaatkeun jeung madaratkeun geus aya di ilmu Gusti nyanggakeun sadaya-daya. Antara abdi jeung kaum mangga wa anta khairul fatihin. Pek dek digaledekeun, galedekeun. Sarjogos itu eta. Mulai kuari Kangjeng Nabi Syuaib tongkatna ngageter is cekeng sakunaon nya teh kaget aing nya nya ge nu nyekelan kaget ka sama urang atuh dadat aya naon indit seakan-akan cik tongkat teh indit Syuaib beserta kaum anjeun kemana? Gua main emang di gua buatan sempat aja segala tekanya segala mahi segala ente. Kaum perintah Gusti Allah nu iman ka kaula berangkat jeung kula kemana cek kaum teh ka guha. Nu di mana guhana? Toh al-bada. Aju urang di itu kumaha? Hayu tuturkeun loba omong. Berangkat kaumna terus mengarah ke barat, gunung belok kiri kadinya didinya aya pegunungan. Etalah patilasan Kangjeng Nabi Syuaib nu kuari diabadikeun ngaranna Guha al-Bada. Eta teh nu belah dieuna Madian, belah dieu saeutik wetan eta teh Aikah. Di perjalanan Kangjeng Nabi Syuaib ngadoa Gusti abdi ieu peserta kaum titah ka guha rek aya naon? Siksa. Oh. Ulah loba omong jeung ulah nyelek-nyelek ka tukang. Berangkat kabeh saeutika. Datang ke al-bada cek kaum geus datang ka dieu ka mak asup ka jero mahi kami kabeh Gusti Allah maha segala-galana tempat leutik digedekeun atau urangna dileutikeun nya geus nilaian awak teh aing leutik teh moal ieu segini kumaha ieu maha kawasa Allah mukjizat teh asup brus eta jelema diperkirakeun ayalah bangsa 5.000 mah sedangkan tempat kira-kira bangsa 5 meter persegi arasup kabeh terobah awak terobah henteu laleutik kabeh barang datang ka jero jelema ngayapak 5 meter persegi guha atuh tapi asup jelema 5.000 nya lagi geus teu loba omong. Ieu urang aya di jero guha ieu. Dikersakeun ku Gusti Allah eta guha sakumaha aya ASEAN. Masya Allah. Cak nyalangkeun aya di jero guha paingan Syuaib Kangjeng Nabi Syuaib betaheun aya AC ieu. Tarariis cak nya ieu. Waduh, Masya Allah. Aju nyana ngomong kana di sisieun sia tunduk heueuh. Aing tunduh. Jatanya belah ditu tunduh sakeun. Ayo coba neangan tempat eta bisa hees kabehan di jero guha.
nu manta kuari lamun ngaji hares eta di dinya turunan baheula horeganan ketika maca mujizat mah kabeh ge hayang peureum bae emang meureun sia mah watek ongkoh Allah karim di jero gua jelema 5.000-an perkirakeun eta teh langsung sarare tunduh Masya Allah karim kumaha kaum nu aya di Madian jeung nu aya di Aikah mulai Kangjeng malaikat Jibril alaihi salam diutus ku Gusti Allah cek Gusti Allah Jibril nu aya di Madian bukakeun eta taneuh belahkeun supaya seuneu neraka kaluhur dibukakeun ku malaikat Jibril make jangjangna tret blak saeutik doang keluar seuneu neraka fatahallahu alaihim baban min jahannam dibuka melalui malaikat Jibril lawang seuneu jahannam farsala alaihim harran shadidan panas luar biasa urang ulah ngabayangkeun dibukakeun seuneu jahannam ti handap ka luhur cacak-cacak kamari ieu tahun 90 di Mekah eta teh 50 derajat puasana luar biasa diperkirakeun Ramadan ayeuna di Mekah 49 derajat sampai 50 panas bahkan di India kuari eta teh lain panas jahanam kakarak terik matahari anu ozon muka saeutik mah kuari panas ribuan di India Masya Allah karim eta seuneu neraka ieu mah dibuka ku malaikat Jibril blah seuneu neraka saablah ka luhur bayangkeun ku urang harran syadidat wa akhadha bi anfasihim falam yanfa'hum zillun wala ma'un pernapasanana ku ari panas saab anu luar biasa ngiuhan ka mamana cai geus teu mangpaat diguyur ku cai tetep panas ngiuhan kata tangkalan ka imah tetep panas bae eueuh jang tempat ngiuhan eueuh cai nu bisa ngamangpaatkeun panas luar biasa singkolea Masya Allah kadeuleu belah ditu sorotan matahari singkulinyar anu urang lamun dina asbal teh osok kadeuleu mun naik mobil teh siga cai eta teh fata morgana nu kos kitu teh dianggap cai daratanglah pada khulufil israf liur yubridu fiha ajar cai datang ka ditu fawajaduha asyadda haron ternyata horenganan lain cai leuwih panas singgolea wabeh jelema panas anu luar biasa Maha kawasa Allah dek nyiksa kaum ku cara Allah ngawujudkeun kaum ku cara Allah ngahirupkeun umat ku cara Allah nyiksa kaum jeung umat cara Allah nu mantak Allah mah teu meunang ditanyakeun fa'alul lima yurid la yus'alu amma yaf'alu ulah ditanyakeun pagawean Allah mah kumaha Allah bae urang mah penting iman ibadah ka Gusti Allah Allah faba'atsallahu alaihim sahabatan fi harihun thayyibah baridah ya Allah gumpalan mega di luhur aya kadeuleuh hideung awan ti berbagai sudut datang ka negeri Madian Masya Allah karim kadeuleuh ku balarea raja ngumumkeun bahwa aya mega di luhur tingali tiis kahandap
eta teh ayana di daratan gurun lapangan tidinya raja ngerahkeun kabeh supaya aya di hadapan mega wah kabeh kadinya masya Allah tiisna luar biasa nikmat pohara aya angin piharihun thayyibatun baidatun angin ti sisi tigir tiisna pohara jasa fa'azalathum majungiuhan di hadapan mega wa yazullah atuh pawajadulah bardan wa nasiman tenang nikmat indah jasa watuh kabehan digerokeun supaya datang kadinya ulaya nu katinggaleun kabehan supaya datang kadinya lantaran di lain eta mah panas ta pohara jasa kadinya cap tiis eueuh anu katinggaleun hatta idza tamau tahta sahabah rijaluhum wa nisauhum wa sibyanuhum karumpul kabeh lalaki awewe budak orok eueuh nu tinggaleun sebab tiis di luar eta panas ta pohara ratusan ribu jutaan manusia cicing di dinya ku tiis-tiisna barang geus ngarasakeun tiis alhabahallahu alaihim naron mulai tidinya belah bumi keluar seuneu ti handap dibayangkeun ku urang jelema sakuatna jelema seuneu dihandap keluar dioyag-oyag warjapat bihimul ardu min tahtihim oyag muter taneuh bari aya seuneuan geus teu daya teu upaya manusia dek lumpat ka mana sanggeus tadi dikumpulkeun ku Gusti Allah melalui mega nu tadina ngarasa tentrem jeung tenang tiis di handapeunana kuari dibukakeun bumi teh seuneu dioyag-oyag ku Gusti Allah dek lumpat ka mana nu mantap dijelaskeun di dieu diabadikeun dina Al-Qur'anul Karim ayat ieu fa akhadhathumur rajfatu fa asbahu fi darihim jasimin fa akhadhathum maka Gusti Allah disiksa kaum Madian teh nyiksana melalui rajfah zilzalatus syadidah anu tadina dikumpulkeun melalui mega sanggeus kumpul eueuh anu katinggaleun kabeh jalma kalalapir aya di dinya nu muslim geus disalametkeun ku Gusti Allah beserta Kangjeng Nabi Shuaib alaihi salam atuh di dinya dioyag-oyag kaluar seuneu di luhur mega dihandap kaluar seuneu bari diputerkeun ku Gusti Allah bumina fa asbahu fi darihim jasimin kaum Madian hari tadi dinya jasimin atapak deku kabeh barikina aler kabeh mayitin berparah kabeh tutung kabeh Allah karim nu mentak tararutung kabeh ge eta teh digambarkeun datang ka kuari ge aya keneh di ditu teh aya batu siga jelema keur ngaringkuk aya batu keur sujud aya batu keur nangkuban eta teh diabadikeun ku Gusti Allah di Madian teh batu-batu eta bisa ditingali urang lamun ka ditu bisa dipoto batu teh anu keur kararieu aya anu keur deku aya anu keur nangkuk jasimina fa asbahu fi darihim jasimin. Setelah diteliti pada tahun 2000 penelitian anu berbarengan di 5 negara Amerika, Inggris, Jerman, kemudian Belanda, Saudi Arabia Timur Tengah perwakilan untuk meneliti keberadaan eta sosok-sosok manusia anu nangkub, anu barikin, anu deku dan lain sebagainya ditinggali tina keberadaan batuna ku ahli ekologi ternyata
eta teh bener-bener manusia nuku Allah diabadikan dijadikan batu. Masya Allah karim dipager ku orang lamun kaditu teh sembarangan lantaran kadang-kadang aya heab panas. Okos urut siksaan Kangjeng Nabi Lut eta teh teu meunang sembarangan datang ka dinya. Ieu ge sarua. Ketika urang dek kadinya kudu aya izin ti kerajaan Yordan. Maksud jeung tujuan dek naon kadinya, nu mantak di Yordan mah negara miskin Yordan mah. Lain negara kaya, negara miskin penghasilanana nya nama hanya ti jelema anu daratang kadinya. Tamu-tamu datang. Nu dek rekreasi ningali kaayaan Ashabul Kahfi Kangjeng Nabi Syuaib. Kemudian kitu patilasan ieu. Nah, urang lamun ka ditu mahal cai. Bensin murah, cai mahal. Mahal miskin di Yordan mah. Negara miskin. Sebabnya naon penghasilanana hanya ti tamu-tamu negara Yordan mah. Tapi tamuna teu eureun-eureun. Terus bae sebab di dinya aya sagala sumber-sumber anu terjadi di ayat-ayat suci Al-Quranul Karim di berbagai negara muslim kafir datang kade untuk meneliti. Ashabul Kahfi aya di Yordan, Kangjeng Nabi Syuaib aya di Yordan, Kangjeng Nabi Lut aya di Yordan, Kangjeng Nabi Saleh Petra aya di Yordan. Iyalah Yordan. Masyaallah karim. Nah, tersiksalah jutaan umat Kangjeng Nabi Syuaib alaihi alladzina kazzabu Syuaiban ari jelema nu ngabohongkeun ka Kangjeng Nabi Syuaib anu disiksa ku Gusti Allah ka'alam yaghnaw fiha seakan-akan kaum teh teu pernah cicing di negeri eta ku bangkawarah-bangkawarahna manehanana teu iman. Umurnya na sabara tahun sih tapi disiksa nu sakitu dahsyat seakan nyana teu pernah cicing di dinya sakicep disiksa ku Gusti Allah. Alladzina kazzabu Syuaiban kanu humul khasirin. Jelema tegas teh jelema nu ngabohongkeun ka Kangjeng Nabi Syuaib eta lahumul khasirin. Jelema-jelema anu tuna rugi luar biasa. Allah karim. Kacaritakeun hiji deui Madian harita teh kakarak Madian doang hiji deui Aika. Ternyata urang Aika disiksa deui ku Gusti Allah. Nyana ngadenge Madian disiksa. Cak urang Aika teh cak urang Aika. Woi, di Madian siksa. Jelema tararutung ieu kumaha urang Syuaib ka mana Syuaib? Syuaib coba teangan. Di teangan Kangjeng Nabi Syuaib geus hese di teanganna sebab Kangjeng Nabi Syuaib ku Gusti Allah diamankeun di gua. Aman nya di jero sarere. Teh nyahona naon? Kerek. Ya Allah eta di Yordan eta aya kos kituan tah. Gusti Allah geus puguh Ashabul Kahfi mah 3 abad sarere. Ieu mah ngan supaya ulang ngadenge doang heula tunduh biasa. Masyaallah. Ieu di majelis anu boga tunduh teh teh. Ai di ditu mah jelas diamankeun ku Gusti Allah, di majelis ieu mah nu tunduh teh horenganan loba ting ngadaruduk. Sebab dicampuran ku jengkol mabok nyana. Wah, babaturan na diomong siya lo bating at doang ngaraludong kena tunduh lalu ngomong sekedeng dekan puasa. Ceknya na mungpang can puasa. Wah, bu parah. Geus teu bisa dinasehatan, guys. Cek Gusti Allah, Jibril, Injil. Turun. Siksa Aika. Kefir. Cek malaikat Jibril kumaha abdi nyiksa. Teu kudu dikukumahakeun ahli Aika mah, sia bae ngajerit. Paraeh kage. Kangjeng malaikat Jibril turun ka Aikah tidinya Kangjeng Nabi. Kangjeng malaikat Jibril ngajerit. Cek malaikat Jibril ngajerit setik.
kabeh kararudang urang aing. Wih, suara naonnya? Suara naonnya? Trompet ta naon tah? Pengagedean jah. Kabeh kalaluar ti imah, kalaluar kabeh. Keluar. Wih, iya suara naon ieu? Kidarengkeun nareulu ka luhur kabeh. Wih, rada gedenya. Udah gede dulu ke coba teliti. Aya naon dia tuh. Jadi jelema kafir mah lain iman kita neliti suara naon eta. Islam apa lain gitu mun aya naon. Weh, aduh sia ulah marah siat bae tuh siksa ke di Allah. Pak, urang mah kajian kumaha ge. Kajian nu mabok lamun aya siksa syahadat. Di urang geus mantep jate di urang mah mantep nu mabokna ge ka surga di urang mah. Dia coba ayo nu mabok aya galedeg. Duk. Nya keur mabok. Asyhadu an la ilaha illallah. Eta keur mabok eta. Entak Amerika bingung nge, goblok sia. Mabok syahadat. Malah leuwih mantepan nyana kan teu nyaho kakalar ki kidul pan nyana mabok karana ge. Aju dakwah pan nyana. Woi, syahadat sia tuh. Oh, galedeg sing jeleger sia. Endahan mabok syahadat, bungunya anu mabok. Malaikat Jibril langsung ngajerit. Celi masyarakat gajengek. Oh, nyeri celi urangnya. Nyeri. Aya naon ieu surah naon? Wah, ngerumpul gitu. Wah, eta pancingan malaikat Jibril pohara jasa saeutik jalan teu sakaligus. Teu sakaligus bala mah direkam make HP sial. Tarolol jelema kuari mah. Suara direkam. Aya naon direkam. Aduh, subhanallah. Lain ibadah direkam. Geus di kiai-kiaina oplok kabehan ieu mah geus. Ya Allah, ya Rabbi. Di Amerika aya suara, di Prancis aya suara, di Australia aya suara, di Jerman aya suara. Kabeh aya suara. Ternyata kamari ieu geus mulai ti Amerika ternyata gesekan planet dengan planet. Menimbulkan suara. Cek manehanana sekarang sedang diamankan planet supaya menjauh. Budak. Tek ngagedean kitu tah sora. Amerika blon. Suara kok kaget di Amerika, di Jerman, di Australia. Gesekan seetik doang. Eta teh menurut penelitiannya wallahu alam nya gesekannya henteu. Ja planet jeung planet teh emang kitu kumaha mun urang ngaji palak teh. Beh Samsun Zara mirihu fatu zakali. Ieu tah tak planet. Ieu ka dieu. Ieu dunia. Letik dunia mah sagede peureup. Wah, mata poe wadena luar biasa. Emang kumaha gitu masa planet enggak gesek. Ya Allah, ya kullum fi falaki yasbahun. Kabeh aya falak-falakna aya cakrawalan. Hei, moal nyalahan. Buatan Gusti Allah mah aya falak-falakna aya cakrawalana moal kudu nyalahan. Kullum fi falaki yasbahun. Urang mun maca kita yang surat Yasin kan geus aya kabeh dina falak-falak. Masyaallah. Nah, wasyamsu wal qamaru bihusban. Kabeh ge panon poe jeung bulan aya hitunganana. Urang mun nyaritakeun panon poe 24 jam kapanggih deui dina falak. Lamun bulan makan 20 poe sabulan. Urang mah teu kaharti nu mantak sahabat naroskeun ge ka Kangjeng Nabi Gusti, kunaon sih eta bulan? Ah kitu. Mimiti muncul leutik aju gede, aju leutik deui timbul kuari mimiti di barat. Kunaon atuh katungtungkeun ku deui kuari jadi di wetan. Ieu kumaha? Dijawab ku Kangjeng Nabi make hikmah, teu dijawab etana sebab nu dibutuhkeun hikmahna. Panjang caritana. Ieulah ilmu falak. Nah, Kangjeng Nabi malaikat Jibril kita ngajerit malaikat Jibril. Pae kabeh nyeri, ceuli, mata, irung, sungut, terasa kabeh ceritan malaikat Jibril
sabulu-bulu karasa berak parah kabeh ku jeritan malaikat Jibril. Masya Allah. Nemendak madian ashabuz zullah lantaran ayam mega awalna. Lamun aika saya jeritan malaikat Jibril alaihissalam. Pae kabeh. Sengsek disiksa. Gusti Allah soe budangkeun eta umat. Ulah rees bae. Kaki nabi saya memang tersare kaki mas. Hei, udah. Emang kami sare, lain sare molor. Sare sama jante. Emang hes, keur ngaji teh nya mun ditanya, "Jai mah tuh hes." Gitu kabeh. Coba ge lamun urang ngobrol jeung anu CS di majelis. Siapa hes bae? Santai aja. Nyaho kieu ngomong bae atuh nyaho aing ge. Ngomong naon emang? Saruan tadi. Eta jalan gengsian jelema. Kos di mobil gitu. Tanya ke babaturan, siapa hesbel? Sanwes. Nyaho aing naon ge. Sia mun nabrak batu jang wallahu a'lam mun nabrak mah. Embung disebut HS teh embung. Mantak kula mah sok inget ka dongeng Gus Dur. Di luhur kapal ya Presiden Amerika, Presiden Saudi Arabia, Raja jeung Indonesia Gus Dur. Tilu. Di luhur kapal teh nyieun atraksi masing-masing. Kita memperlihatkan kebolehan masing-masing. Yuk. Oke, cek Gus Dur. Oke bae Gus Dur mah emang teu pernah mundur nya mah. Teu pernah mundur. Kamu apa? Cek Presiden Amerika Bill Clinton, saya ini mau mengeluarkan dolar sebanyak-banyaknya. Keluarkan di kapal. Pur. Ditanya, kenapa kok pakai nyawa terlalu banyak di Amerika dolar? Mantap amat sih Gus Dur. Terus bagian Arab, Raja Fahad. Sekarang bagian kamu, keluarkan nyana korma jeung kacang. Cek Gus Dur, kenapa itu? Wow, nggak akan habis korma dan kacang di Arab, tidak akan habis. Walaupun terus disawerin juga tidak akan habis. Pokoknya korma jadi sendiri di sana. Masya Allah. Tinggal Gus Dur. Kamu apa? Tenang. Ngana mikir kan naon. Aya nuker diuk bae orang Indonesia di kursi. Dicekel punyana, dibalangkeun. Gus. Bapak Presiden kenapa dia? Enggak apa-apa. Emang kenapa? Masih banyak rakyat Indonesia. Baru satu nggak apa-apa. Belum yang di bawah jembatan masih banyak. Udah tenang aja sih, baru satu nggak apa-apa. Terlalu banyak bisa ada Gus Dur. Setelah ditanya tetap kan eta mah manusia. Gus, kami mah dolar uang membuat bahagia yang dapat saweran. Cek Arab kami juga sama, korma dan kacang itu ke orang yang dapat tuh senang. Kalau kamu belum tentu nggak senang jiknya masyarakat Indonesia juga. Sebab dia aja yang saya lemparin nggak tahu dilemparin. Kok nggak tahu, saya pegang, saya lemparin, dia nggak tahu apa-apa, makanya mati dia nggak tahu apa-apa. Emang kenapa? Dia tidur kok. Saya juga yang bangun mah nggak akan saya lemparin, itu yang tidur cek nanti. Eta bisaan karikatur Gus Dur mah. Jadi berarti masyarakat Indonesia mah harees bae maksudna kos gitu. Dibalangkeun ti kapal ge teh nyaho naon nya mah. Atuh biasa harees ku ari ye. Mun di liu luar negeri kaayaan perpolitikan jeung perekonomian model kos kieu geus marudah, tapi di urang ye tuh hees bae. Bangsa Indonesia memang seneng tidur. Komo orang Bandung mah, Bandung mangsa Parahyangan, Bandung, Tasik, Garut, tuh bokes. Nya nama isuk-isuk lain ka kantor si duru. Komo di Lembang. Cek pemajikan apa? Lain ka kantor Tiris. Komo di Cikajang mah. Di Cikajang mah pan Tiris jasa tuh Garut.
kok ditukar kegedulan nya nama ngisangna lohor kajeng bebelepet los kada lamun ditanya atuh can dipake salat ieu cek nya teh atuh ngisang mah teres ngawuduk mah ngawuduk bae tetep ngisang Masya Allah baheula bakulah kerjaan di Garut dan jam 10 jam 11 masih tiris kene tahun 80 81 82 Masya Allah dek ngaji kudu make jaket bae mantak dikiriman ti dia dikiriman sebab tiris bae jaket kabeh make jaket kuari mah sarua bae Bandung panas Garut panas sarua jeung di urang tetep mukul make kipas bae baheula mah mana aya kulkas di Garut teu laku kuari mah make kulkas berarti kan panas. Oh, barang geus panas di Cikajang ge heueuh dongeng anu tiris kos kitu utama baheula. Baheula tah mah ngisang-ngisang ke zohor. Eta kuari henteu sarua, teh tiris henteu. Nah, Suaib tiga ali umat. Kala luar kabeh. Wah. Barang eta neuleuh di Madian tarutung jelema. Tengah romong umat Kangjeng Nabi Syuaib. Coba kaikah bertekuk lutut paraeh. Jutaan manusia ngampar paeh bisa dibayangkan ke urang. Urang ningali tsunami 200.000 bae ge mah endap-endapan hate. Terasa hargaan manusia, terasa hargaan harta, terasa hargaan nungaran mobil, nungaran bangunan, nungaran berbagai dunia. Balik hanya ke Allah kabeh. Menang ditumpuk-tumpuk. Seetik terus jadi gede, lenyap ku tsunami berikut jeung nu bogana tanggung jawab di hareupeun Allah. Nanaonan perasaan. Masya Allah, ieu ge gampar jelema. Hideung, tutung nu ieu diaikah jelema ngampar jutaan manusia. Kangjeng Nabi Syuaib fatawalla anhum wa qala ya qaumi laqad ablagtukum risalati rabbi wa nasahtu lakum fakaifa asa ala qaumin kafirin. Patawalla maka mengok Kangjeng Nabi Syuaib ngabalir ti umatna. Cek Kangjeng Nabi Syuaib ya qaumi hei kaum kaula. Tadi ke nurut atuh ka ucapan kaula sebab kaula teh pan diangkat jadi rasul ku Gusti Allah nu bogana. Laqad ablagtukum nyata jelas yakin kaula geus nyampaikeun ka aranjeun ka risalati rabbi kana risalah pangeran kaula hukum syariat pangeran kaula wa nasahtu lakum kaula geus gadasehatan ka aranjeun kabeh tetapi palam tu'minu anjeun teu daek percaya ka omongan kaula teu iman ka Allah jeung ka kaula. Dedeh jeung nyaah sabenerna mah kaula ka anjeun teh dek nyalametkeun anjeun tina seuneu neraka, dek nyalametkeun anjeun tina siksa jahannam, dek nyalametkeun aranjeun kabehan jaga di akhirat. Kurang kumaha kula nyampaikeun ka aranjeun tapi anjeun teu percaya ka dedeh jeung ka nyaah datang ka beak di hate kaula. Fa kaifa asa ala qaumin kafirin. Dek kumaha kaula dedeh jeung nyaahna prihatin jeung sedihna terhadap kaum kafir geus ku kaula diajak dinasehatan kos ka anak bae. Urang ngasehatan anak teh dedeh jeung nyaah disintreuk, dedeh jeung nyaah ditampiling, dedeh jeung nyaah ku urang teh dikakerowak sia teh sing bener. Geus kitu-kitu ku urang teh ngaji sia ngaji. Eta teh kadedeh ka nyaah tapi teu daekeun keneh bae. Kan datang ka ditu da ngendek sia ti dieu. Teu butuh aing ka sia. Eta nurut ka aing mah duh idit aing mah teu butuh ka sia hiji anak aing loba keneh nyieun ge bisa keneh mun teh kolot tolo boloon teu perlu aing mah sia indit indit nyana
Abah teu karunya kakola karunya geus sia nurut ka aing jika Allah ai kos kitu patut mah mabok sia di aing diareupeun aing mawa awewe sia diareupeun jadi sekali saya mah sia kos lain anak aing edet sia aing mah teu butuh ka modal sia ku aing geus dipake kanya ku edet nya aku mah aing kos kitu sia teu nurut ka aing edet angkat kaki ti dia indit anak emang nyakolot teu sama sekali ieu geus sarua cek Kangjeng Nabi Syuaib aing geus nganasehatan ka anjeun kaula kurang kumaha nyampaikeun risalah syariat kita ulah ngurangan takeran timbangan hitungan jeung sajabana ulah cicing di jalan ngagarong ulah korupsi ulah muksi ulah nyokotan pajak kurang kumaha cek Kangjeng Nabi Syuaib deudeuh jeung nyaah supaya salamet jaga di akhirat aing nyampaikeun teh kaula nyampaikeun teh ieu teh utusan ti Gusti Allah mana teu percaya sabodoh diserahkeun ka Gusti Allah pakai fasa ala kaumin kafirin neulekos kieu ye parae ende kumaha sedihna aja emang kaum kafir atuh parae geus sabodoh tah geus diserahkeun ka nu bogaana jagakeun sadaya-daya Gusti ieulah hasil doa Kangjeng Nabi Syuaib alaihi salam alallahi tawakkalna rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul Fatihin mantak dibacalah ieu ku para ulama sadunya ketika aya nanaon nyanggakeun ka Gusti Allah ieu dibaca abah mah terus bae masuk maca doa ieu keur ngariung ge dibaca bae bada salat dibaca bae alallahi tawakkalna rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin berarti kan geus janggakeun Gusti jeung pamarentah dielingan geus tapi kieu bae kita ulah korupsi makin menjadi-jadi kita ulah pajak makin ditaik-taikeun malah ditingkat-tingkatkeun ieu mah jagakeun janu Gusti maha uninga memehna eukeurna jeung santasna nyanggakeun masyarakat geus kurang kumaha dibere penerangan kita ulah nyokot duit bank tapi nyokot bae kita ulah ngeridit tapi terus bae boro-boro nu teu paham nu paham ge terus bae ya Allah Gusti rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin nyanggakeun ka Gusti sadaya-daya na eta teh engke terjadilah siksa-siksa berkelompok ngan keseluruhan unggul dimimitian tuh Galunggung tambah Yogyakarta tambah deui tsunami tambah deui Garut tambah deui kereta tambah deui Sukabumi Cianjur dan lain sebagainya Banten terus-terusan ieu teguran ti Gusti Allah tina doa para wali Allah rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin bacalah ku urang anggeus caritaan tentang kaum Kangjeng Nabi Syuaib alaihi salam tinggal urang ke ngalanjutkeun berbagai dauhan-dauhan Gusti Allah bakal terus nyusul tentang kisah-kisah para rasul-rasul Allah Subhanahu wa taala. Dina pangawasan mingguan akhir minggu ieu minggu hareup urang teu kudu mawa kitab. Insyaallah urang nyaritakeun tentang bag-bagan puasa berikut hikmah-hikmahna sekaligus urang nyaritakeun tentang tanggal hiji Ramadan menurut hisab qat'i. Ialah nu paling penting supaya orang ibadahnya nyaho ka waktuna langsung. Teu kudu di dieu bae di berbagai kiai-kiai pengajian anu nyaritakeun tentang hisab qat'i bakal akur bae satungtung make sulam munairet. Kula selalu mempertahankeun anggitan ulama embung keluar ti ulama ti mimiti hirup bareng jeung para ulama Allah datang ka maut sebab yakin di akhirat hanya ulama-ulama Allah lah anu bisa nyalametkeun urang kabeh pek bae dek make hisab-hisab Amerika dek make hisab-hisab Prancis pek bae kula dek make sulam munaireun tanpa ngajak hanya ngabejaan hungkul ke tanggal hiji daerah bilu mangga teu bilu masalah sakitu catet di sisi balag akhir Sa'ban
mudah-mudahan aing geus kolot ge bisa ka pangiring ke bulan Syawal